Bapak Ibu hadirin dekaraos niti wanci nu mustari nincak maksa anu utama dina dinten ieu pisan Neng Ai Nur Saada putrina Bapak Emo Sudarman kali pasanganna Ibu En Rohani anu insya Allah engke bakal didahukeun sareng Cep Agung Prayoga anu ti Karangsari manawinya gitu. Mohon putrana Bapak Haji Supriyatno sareng Ibu Iis Marlina ti Girilaya. Mudah-mudahan ieu calon panganten bakal calon panganten ku urang sadayana doakeun mudah-mudahan dikawitan ayeuna prosesi dikawitan kamari salarosna mah mulai siraman dibekelan sagala rupina kadede kanyaan ti sepuhna sagala rupina memang upami teh mah sepuh mah teu aya wates soangan mudah-mudahan doakeun sadayana salamet kalayan ginanjar kawilujengan. Acara anu bade lumangsung hapuntenna anu kasuhun uang tataan hiji-hiji anu kahiji pembukaan anu kadua diantara rupina seren panampen di pihak bakal calon pameget oke di bakal calon istri anu ka salajengna rupina cendramata engke rupina bakal disiapkan anu kalima prosesi akad nikah rupina acara pokokna insya Allah Bapak Amil parantos kontek ka Bapak Dikawana parantos siap insya Allah mudah-mudahan orang teu aya halangan sedang harungan anu salajengna doa tutup ayo orang bika ieu acara kumaos basmalah sasarengan Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna anu kadua tercekap orang ku dibuka heula mangga supados antep ieu acara bade dibacakeun kalam ilahi ukituna ka petugas sekaligus Bapak Amil kanggo maoskeun ayat suci Al-Qur'an dina larieu pamudah-mudahan kasamudahan nu hadir kanggo urang sadayana supados tartib mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. به فليعمل عملا
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adham ala rasulillah wa ashabihil ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Khidul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rubina acara salajengna seren panampen di pihak bakal calon panganten di sepuh bini sepuh antara wakil sumangga ngadeg di tempat paling dia amika kamera serta sapuratina mangga kanggo ngaduhikeun kedalisan di pihak bakal calon panganten pamanggen mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun walu, daun pare, daun salam, daun sereh dibengketan make tali. Duka tunduh, duka sare, nu ngajawab salam, kakara saware, urang cobaan sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malisin pring rejeun opak ka kuping kompak. Alhamdulillahilladzi ahalanika wa nadaba ilaih wa harrama sifa wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sunas waruba fa in hittum ala ta'dilu fawahida wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'alakum tadhakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati pamak lam yakmal bisunati palaisa mini wa qala aidan manakah halilah angka halilah faqad istahaqqa wilayata Allah. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sapi acan medar catur kapi hatur kedalisan kapi lepas naratas narajang alas sumangga urang sami-sami nembrakeun rasa jeung rumasa yana saliri ngedumadi sarengkat saparitolah urang kumambang na pangersana Allah subhanahu wa ta'ala tumalik itu syukur nu nyangkaruk dina qalbu urang bugikeun ka Allah nu maha gopur sugrining puji urang bugikeun ka Gusti nu maha suci
puasa doa urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Rahing kalian berkah sinarang pangarsa mantena dina dinten ieu alhamdulillah parantos tiasa riung mungkulung jonghok paamprok hempak merbayaksa khusus di antawis dua kulawargi Jembar nyaeta kulawargi pangarsa Pak Haji Sukriyatno BST kali Ibu Iis Marlina oge teu hilang di Kang Rai Pak Agung Iis Sumirat sareng kulawargi Jembar di Bapak Emo Sudarman kali Ibu En Rohaini mudah-mudahan ku patepung lamunna urang nenten ngajantenkeun hiji wasilah kanggo rangkung raket natali ukhuwah Islamiyah di antawis urang salaku muslimin sinarang muslim. Sholawat kalina salam mugia tansah kinurang kajunjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh ka sadaya kulawargina para sahabatna tupang mudah-mudahan urang sadaya insyaallah tiasa kalbat umatna anu sampurna jaga di yaumil akhir tiasa kapaparinan syafaat timantena amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Bismillah urang ngawitan nyebat asmana nu agung ka Allah Ghafurur Rahim sembaheun urang sadaya puji mung ka Gusti nya pangasadaya alam hakim di yaumil akhir mung ka Gusti urang tumut neda pitulung jaring dikawitan kemuji syukur upami tadi ayat-ayat Al-Quran aya nama ku hariring da muji syukur mah teu kedah ku ayat suci Al-Quran wae di mana urang aya di mana urang emut tahprak di dinya urang muji kanu suci salajengna kabingah sim kuring tan wates suangana kabingah kagiri-giri lir gunung tanpa tutugan lir sagaratan ka tepi rehna jisim kuring ngawakilan pun lanceuk sim kuring memanggilna ge Mak Iis kapungkur nuju pagaliwota keneh lalakon dina seni kantos ijab atanapi kantos nadar gung lamun engke si AA si ganteng si Asep si keren nikah insyaallah mamang siap kantir alhamdulillah tak teh mangrupikeun nazar panginten ngalaksanakeun janji pasini pilih katagih ku Gusti nu masuci katanya kudu kawasa dinten ieu cek agung bade nikah nya dinten ieu pisan kabingah ieu komo sim kuring kalian asmana pangersa Mak Iis mak we lah bade mak we bios mak Mak Iis kali Pak Haji oke pangersa Pak Agung jisim kuring ngaturkeun nuhun ka kulawargi Jembar ti Pak Emo anu parantos nganten kalayan nampi sim kuring ku budi parangi anu bear marah mai bersih alhamdulillah komo tadi barang dongkap dipapat ku ngalangkungan prosesi adat tinikun seni naon ieu atuh Pak ti paling mana ieu nikun senina Bapak oh ti gudang lokal alhamdulillah mangrupikeun hiji aset alhamdulillah dipapak dibagiakeun ku ngalangkungan upacara adat Masya Allah bingah ieu panampian mangrupikeun kabingah anu teu tiasa digambarkeun anu kadua na panginten sim kuring neda agungnya Palung Jembar pangapunten ti ditu teh ngalut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang estu ieu teh sanes deungeun-deungeun mamangna uakna bibina sapiri umpi dikerit sakula warga dibawa sabondoroyot diboyong teu aya sanes sejak agung doa kana kasep-cep agung dina dinten ieu mudah-mudahan naon dupi pamaksadana tiasa lancar kalayan dicatet luyu sareng kahoyong mantena hapunten ireug talingeun sim kuring kakirangan saur teh mah ciri sabubi cara desa-desanya Pak bilih benten wae aya di Palihan Tonggo di Karangsari sareng di dieu hapunten Cologo sim kuring tak ieu panginten wargi-wargina Cet Agung termasuk sim kuring hapunten ka Cologoana Palurah atanapi kulawargi Jembar neng aing di hapunten tina sumringing kahilapan kalepatan salajengna di sim kuring leres Pak MC aya maksud kolbu anu dituju aya maksud manah anu di sejak tu ayah sanes tadi tos didugikeun awalna lah panginten dah kadinya-dinya kene sim kuring teh gaduh pun anak anu
sabara waktu ka tukang anjeunna partos patepung lawung patepang rarai sareng nu geulis asli ti ajali endah candak ti kudratna sareng tuang putra Neng Ai Nur Syahadah mantena ngaraos kapetik ati kapentang daya asmara cinta kudu geulis bubuhan di dia saur paling paos nu geulis Neng Ai teh ditimplik digigir lenggih disawang ti tukang lenjang taarna teja menterangan ambungna kubung-kubungan halisna ngajeler paeh pameunteun ngadaun seureut upami seug emut sanes emut imutnya mana imut rupina teh waosna lir gula gumantung geulis asli ti ajali endah candak ti kudratna henteu minjeun di mana-mana Neng Ai Nur Syahadah tumalik kitu sabaraha waktos kapangkar kantos aya hitbah do kaset kanu geulis dinten ieu waktosna rupina simkuring sejak nyungsi pasini janji anu bihari sejak mampai carita nu ti heula ayeuna hoyong laksana nyaeta tepung geget tepung nyaah jeung nu geulis insyaallah bakal dicangreud pageuh engke ku petugas di kantor urusan agama Kecamatan Panawangan tumalik itu dirungrum ku pangdoa sepuh simkuring kalayan asmana pangarsa Pak Haji Bu Haji oge Pak Agung ngadeg heula kaset bager anaki paling dieu kios naik engke da bakal naik onge naik heula sok ayeuna naik heula kana pelaminan engke mah duka naik kana naon mantan bapak nama ieu kalau kana pelaminan deui da itu simkuring teh sesah jadi ka dieu uah deui wae ka dieu uah Pak uah laras ieu Cek Agung Prayoga bakal ngagentos tanggal waler uah janten imam anu sae dina rumah tanggana tak abdi ngalangkungan pangersa kasepuhan Pak Haji Bu Haji oge Pak Agung ciri wanci nu ngajadi tepat jam sabaraha Pak abdi teu kabantuna jam aya HP kakanteun tepat jam 8 abdi ampununa paraluna ka Gusti nu Maha Suci sejak nyanggakeun pun anak Cek Agung calon panganten muga nya tiasa ditampi ku bapak sakula wargi ku bapak ngawakilan mamah Pak Haji oge bapak disanggakeun hidup kedah mandiri laki rabi bager geus lain-lainna dari sepuh Iwati di pentado anak segera macakal mandiri sorangan mangga atas laras ieu mah linggih deui kaset pilih cangkeulnya tenangkeun pancerkeun emutan engke bade diakadan tos kang tenang laras mah linggih deui hapunten didamelkeunnya Agung atos disanggakeun anu kahiji pisikna jangkung harlungna kaset lir alianda upami dina bintang timnas mah kiperna teh sapa kiper timnas teh Nadeo Argawinata jangkung keren luar biasa ganteng pun anak Cek Agung Prayoga eta pisikna pisik nu kadua pesakna cacandakanana aya anu dijingjing aya anu dicandak ka jingjing sakedik kacandak bari ngaliwat ka Bantung bari ngalangkung lumayan sabrang salayan lebet kaca bae mangkeun lumayan hatur lumayan eta nu pangageungna simut duka naonnya neh eta naon eta teh mun direnceng-renceng direka-reka ieu ge sami nyanggakeun mugi tiasa ditampi dimanfaatkeun kudu geulis di dieu fisik atos pesak cacandakeun atos mung dilih wae mangrupikeun duitnya Pak da ieu masa kedik kanggo mipit rezeki tilah hirobi pika anggo balantik moal mahi upami barang mugia sing janten modal mun modalna sanes kanggo modal usaha ieu mah kanggo modal mapak darajat ti Allah Subhanahu wa taala. Nu terakhir paseut pun anak ka dieu teh henteu nyandakna naon idit sirik kali gincing kepat endang ngadaleundang alhamdulillah teu nyandakna naon Iwati pesak mah insyaallah lubut pinuh ku artos komo deui disimpanna dina ATM BCA ta anu katilu nama ATM BCA ada nu ATM gaduh mun atos dilebetan atos pinuh ku artos ta keun eta mangke dah jeung si Neng bakal ditambahan mah mung ieu mah spesial kanggo si Neng
ATM di dieu panginten alat tusuk manual barang cocokan AA anu dina dinten ieu panginten engke eta mah khusus spesial kanggo si Neng kitu Pak sasiku luhureun tuur sajengkala handapkeun bujal ilang along margahina nu bedegul lir doran pacul nu bosongot kawas marmot nu ngarengkol kawas kohkol ieu pakakas teh teu acan ting digunakeun teu acan digolangkeun insyaallah engke bakal janten katengtreman rumah tangga cilincing manuk sangtana eunteut dina dahan jengkol nu kasep teu jingjing teu bawa tapi aya nu ngarengkol kijing ka telaga naikna make motor teu jingjing teu bawa tapi aya eusi kolor kareta nyorang tanjakan majuna teras ka kidul si AA teu cacandakan tapi aya nu bedegul eta panginten salajengna terakhir panginten AA insyaallah AA nyanggakeun BCA engke aya panampian anak kedah aya BLT ngapa di dieu BLT naon aya BLT Pak bisa langsung tusuk insyaallah eta panginten terakhir hayu urang andung doakan kasep nu geulis sok sanaos nu kasep tos disanggatkeun Bapak Pak Eno Ibu Eni mohon Ibu Eni hapunten panginten pun anak mung jangkung harlum wadugana wungkul katumbuh ku umur ari dina balik-balikan rumah tangga mah panginten rumaos kirang pisan ta urang pada ngaping ngajaring ngadidik nuduhkeun kana jalan anu bener anu sae dina rumah tangga mudah-mudahan jalan tincakeun anak henteu nyorang jalan anu poekeun jalan anu salah jalan anu teu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala kasep anak di hidup teh sekar munggaran anu mekar mangkakna inuh arpan gerak-geral miang rumah tangga dijajab kupang doa indung jeung bapak kadang sepuh sadayana insyaallah kaberkahan kajembaran kasayan dina rumah tangga hidup bakal terbuka tong panjang teuing cenah pana itos aya itu wayang ieu wayangna wayang Arjuna itu hayang ieu hayangna kabina-bina batu turun kesik naik kalapa tonggoheunana itu turun ieu daek sarua bogoheunana ping ping cak cak ping ping cacak ping ping cak cak ping ping cak cak cenah nya mohon Bapak guru momotoran kadituna pek engke peuting gerak pecah bisi kaburu momotoran itu yang terakhir jejak doa kaang ke dina ijab kabul pancelengkeun emutan konsentrasi nu penting urang niat ka Allah Subhanahu wa taala sejang ngalaksanakeun parentahna mugia sakali jadi dina proses abdu nikah karena yang oge sami bageur insyaallah sakadak deui bakal diistrenan sakitu anu kapihatur hapunten kusim kuring diborong da ieu aya janji pasini mah istri aya nu kirang anu pernah didugikeun mangga cekap cenah cekap da abdi mah ngawakilan ya kakirangan cekap bae padu manawi atas subhanallah alhamdulillah regreg kanggo hidup kasep duaan insyaallah sakedap di acaraan khusus sareng sakral bade dilaksanakeun sakitu anu kapihatur nadasi tawakuf anu kasuhur tina sumringing kauputan kalepatan terakhir barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin alhamdulillah rabbil alamin geramian rumah tangga sakedap di bakal kalaksanakeun hiji acara anu bakal kulaksanakeun ku hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifah al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, amma ba'du.
teu aya hiji kalimat anu paling indah bahasana lintang ti nyangakeun puji kadat ilahi robi sing ngajarikeun ciri bakti ka Gusti Masuci nyanggakeun puja kadat azza wa jalla sing ngajantankeun pangrasa kana jiwa katut raga disarangan sareng saja syukur ka Allah Rabbul Ghafur anu parantos ngurus ngatur ka ilmu saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurujung tahun sok minang ngabandungan manusia ngalamun salaput umur hayang patema-tema karak deureureuh geuning angin kadar ti pangeran anu pasti diajan ucapan hamdalah urang sadayana dina dangat ieu tiasa kempal ngariung dina acara nu mangsungna akad pernikahan kali teh eta shalawat sinareng salam pamugi-mugi salalamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina ka para sahabatna ka umat-umatna teu beugi ka urang selaku umat mantena pamudah-mudahan jaga di akhir urang diangkan umat kumantena kalayan sakaligus kenging syafaatul ummati mantena amin ya rabbal alamin. Ibu miwah bapak utamina kasepuh oge ka calon panganten pamagetna disarengan sadaya rombongan anu dihormat oge ka keluarga besar calon panganten istri Ibu Rama disarengan sareng kada wargi anu sami hadir anu sami dihormat pangarsa paku alhamdulillah di dua desa tiasa ngaluhan dina waktosna lumangsungna kana akan pernikahan oge ka Bapak Ibu sadayana wargi-wargi anu sami hadir anu sami kukeun bados dihormat oge ka pengatur waktu pembawa acara sami anu dihormat alhamdulillah masihan waktos anjeunna ka pribados kanggo ngadukeun dina acara serentak bahasa ilahara anu urang mah bahasa teh cenah seserahan manawi seserahan ceuk ti dituna nama seserahan teh sasaruaana nama papasrahan kahiji masrahkeun calon panganten istri ka pimitohaeunana dumeh bade tikahkeun ka putrina ieu sifatna sementara naon sababna disebut sementara sabab engke anu kudu dipasrahkeun mah panganten istri ku kolotna punten ku sepuhna panganten ka salakina eta menurutkeun ceuk aturan agama anu kadua cacandakan duka mangrupa barang duka mangrupa uang duka kudung tiung samping duka acup duka cangcut duka kutang duka eta mah tah ieu mah sifatna teh lana ngagaduhan hartos teu kedah diuih deui ka anu masihanana da imah tos diniatan dipalih dituna sejak sodako wabil khusus diantarisna anggon kanggo panganten istri itu manawi anu salajengna para wargi sadayana kumargi simpirito seepuh ku pangarsati payun buka kedah kumaha ieu abdi nyariosna kitu tah yana antawis tampi buka kumaha da anjeunna nama istilah ahlina sastra bahasana dina senina buka kumaha ieu abdi kanampianana tuh inti nama panginten pangarsa wabil khusus ka nembe anu parantos kadugikeun dua wakil sepuhna calon panganten pamaget simkuring insyaallah panganten nampi ka cek agung anu insyaallah sakadapi panganten bade waktosna diangkatan tiluhur sausap rambut dihandap usap sepatu
eta di tengah hati kalampung luka panjang tara lesot-sot mimilu di mana berhirup teu asalah batan mutu di mana kagencet sok enggal eta panjang ngabikeun fisikna pegang salajengna eta cenah bahasana teh teu jingjing teu bawa eta mah panginten pas kantenan katingal itu pribados naon rupi anu dicanda anu kajingjing anu kabawa anu kakelet anu kakeul insyaallah sanes insyaallah kita hatur nuhun mugi-mugi bae sing ngajanten kasayang mudah-mudahan sing digentosan ku Allah Subhanahu wa taala anu mangpaganda rupina panginten para wargi sepuh sadayana khairul kalam qala wadalah pangsa eutik-eutikna carita mah saeutik tapi jelas eta mah bahasa anu seepeun panginten akhlas kapayun anu dipayun kitu manawi apunten para wargi sadayana sing kuring kana rupi anu paratos dipasrahkeun ku pangarta akan wakil di sepuhna panganten calon panganten pamegat atur nuhun sagala rupina tapi oke mudah-mudahan kurang doakeun kurang sadayana ieu bade ngalaksanakeun akan pernikahan sabada rengsekna sabada sahna nalangkungan akan pernikahan hayu urang doakeun ku sadayana manawi aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala sing ngajantenkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah sareng warahmah sakitu manawi ge hapuntenna kasepuhan sing geuring dina nampina ieu sosaeun bahasa ieu sosaeun bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antawis anu nyerenkeun oge anu nampi kadah di dokumenkeun mangan we Bapak aing sakola wargi oyong lengkap sareng mangga atur nuhun. Aduh bumasep pisannya tunting Bapak di petugas di KUA parantos aya di sambeuneuh urang sadaya disimpan ya atur nuhun ditampi azka sholati wa salami li rasulillah azka sholati wa salami li rasulillah kanggo